Assalamualaikum dulur-dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah tujuan ka makam karomah rende sareng ka sempur. Tuturkeun terusnya dulur-dulur perjalanan ziarah. Istirahat heula dulur. Kamana ieu teh perjalanan teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna jamaah di Sukalilah bade angkat ziarah ka makamna Syekh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri Sempur. Sekarang kita lagi istirahat di rest area kilometer 97. Inilah rekan-rekan kami. Sip lah. Kete mah aya tuh. Alhamdulillah ayeuna tos dugi ka makam karomah rente. Hapunten kasadayana pas waktu ziarahna teu tiasa di video supaya henteu ngeganggu karena kahusuan jamaah anu nuju ziarah. Teu hilap urang abadikeun heula di palih dieu ya, urang popotoan. Oke, langsung wae orang menuju ke Sempur. Alhamdulillah tos dugi ka Sempur. Ya rombongan di Sukalilah. Alhamdulillah tos dugi. Ya di masjidna. Tadi payunan makamna di payunan Kang Haji Anton. Urang jalan-jalan heula ke belakang masjid ka Kobong. Urang ninggal. Ieu Mang Ayi, Mang Koko atang pi bos Koko tah. Tah pami ieu bedug. Masih kokoh berdiri. Pami ieu WC na tah. Tah ieu Mang Haji Antona tah. Tuh nu aya tangga teh kobongna tilas kobong kapungkur. Pernah mondok di dieu Mang Haji Anton. Tah ieu bedug deui tah. Masjidna ieu ya. Tuh. Wah. Enakeun kieu.
perjalanan pulang ke Ciparai. Akhirnya menuju istirahat di gerbang tol Padalarang. Lain, boga dongeng geundeun aja euy. Lain, dia ya ala ulah tiko diganti naon digatengeun. Teu, mentes teu. Paulia katipu. Deket ke ieu deket tuluyan. Kabeh yang mahir.